Dah, Pak. Dia kan ngaran ujang saha ngaran? Fadil. Urang mana mobil? Kiraga. Kiraga. Kamu gede Kiraga. Motor mobil caket pasar mobil dia. Oke, bus tadi enggak ditawarkan bus. Oh, ke ngantor sargeus. Lebaran tawaran anggar ngobrol baju. Oh, Bagusna kirim komplain. oh, terus Coba sekalian opo aing urang nu di naon dibawa? tapi dia Naon wae? sampai sarang tadi teh ngancem arek di sarungan dibuang ke laut. Terus mohon we ka keluarga di dieu. Terus kumaha? Keluar artos 2 juta. Geus. Nya modusna dia ngabohong istri pada dia biaya lahiran cuma supaya benar transfer tadi kita. Bukan can. Buka pos. Atos terus ya. Aja. Nuhun Pak. Iya. Buka deh. Panjang kaki nak. Oh, Hiji kok di Porogor. BB-nya bawa edang ya? bawa. Bawa BB-nya belum? Hah? Jadi nu dieukeun mah duit teh unggulnya. Di HP kan? Di HP-nya. Dia bawa ieu teh sarungan teh itu. Aya tasna maneh aya naonan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.